Kamari cenah di imasi engci sa rame cenah barudak warga aya naon cenah teuing euy siga aya permasalahan anu teu bisa diwakilkeun ibu-ibuna atau si encina teh teh mungkin mas encina pedah naon apa mo naon apa cenah pedah namosna ngajar bulan silde pelak beca sirikeun kumaha warga teh tah aya hawar-hawar naon sih beca masna oh cinci da kamari di teangan cinci teh panggil di obrolan bisi aya bacang pakai punten PT di teangan mah teh kadia kamari aya naon kamari cager mana oh damang pisan PRT mana sila tara kata pemandi ai kamari cenah warga jadi deh mau mana saya pernah naon oh mohon PRT adi teh pedah masuk aya lalaki ka bumi kade beuna mana yang berisi bisa ngajual kacang teh ih kacang panjang atuh paralun teu atuh PRT tah adi teh sareng pedah seueur ieu Kang Kalung sareng emas ieu teh seueur mana mah mencolok teuing mana mah hidup sorangan salaki eueuh udah PRT teu dianggo lebar ieu teh atuh emang gitu nama eta cenah pedah naon di mana di ieuna di demo pedah si Tony nganteran atuh picset bungkus oh jadi mana dituduh mohon PRT kedah kumaha atuh PRT solusina aya nu mangga saya kumpulkeun deui ibu-ibuna can obrolan da ieu mah moal kanyawan marang salah anu bener nanya da meureun mane ieu ngabeulkan kieu meureun pantas batur curigaan ogen da bisi ngajuan anu lain-lain maneh teh tapi henteu menang ngajuan anu lain mah nya itu atuh teh menang kumpul ya PRT oh kumpul nya atuh mangganya PRT ari kitu mah nya pang benerkeun abi teh da tadi nage hayang ngaran abi teh alus abi teh nya PRT ieu malah lumayan nya kanggo PRT ye bisa kalian jeung artos sakeun teu eueuh duitna mah teu aya receh oh heuh mangganya PRT assalamualaikum waalaikumsalam ngomong sareng geprek aya mah nya teh Haji barudak teh tuangna teh udah sareng raos beda jeung baheula nya baheula mah toleng jeung hungkul ogen pa boro-boro ayeuna mah berani tempe ini Teno naon adi gerak di mana kadi ya atas di bintin naon adi gerak tadi dia ulah tarikin adi gerak juga laporan ke Pak RT sih ya bahasa kumaha bahasa orang kadar itu oh bahasa orang kadar itu kamari asa geus ada orang kumaha cek etena tadi ngomongna marek dikumpulkeun etena kata percaya henteu layanan percaya teu percaya keneh wae buah-buah kitu nyaan gitu kabohong gitu ya loba mas mah nya tadi teh hayang ngaliwat ayeuna mah dikumpulkeun masna lagi nama kata barat iji kumaha mah deui riungan we jong laporan ka Pak RW ayeuna RW kada bebeja ka Pak RW nya rada luhur nya Pak RW we cung beja irahan teu ke tempola RT kumaha ngomongna kumaha RT si RT bisa nyalakeun urang nu bebeja ka Pak RW da urang mah sageus sasadunya urang mah teh salah-salah teuing nya mun di bebejanya ka Pak nyawa RW wajar we tuh urang boga curiga mah ngome dikumpulkeun mah baik-baik karena masak heula ceneng cek dahar kan enak mau digeruan datangnya bisa diriungkeun ayo ah nya ieu cek guys ceneng digawe gawe bagian isuk yuk pare wae digawe gitu ulin boga duit batur kamarahan tadi iseun bisa langsung ngarungkul halo halo Teno naon keur naon geus beres can masakna karek beres ieu keur diuk we keur ulang-ulang ieu karena resel daripada ulang-ulang mah mending kene cong kumpul di kafe iraha biasa
Ayeuna Oh, sok capcus. siap atuh teh kadinya teh Ketemu mah. di kafe Bimimin. Sok siap. Oke, yuk. Yuk. Ini ada kakak. Cik mama telepon mobil ini. Ayah nomor Mimin sih dia, Cai. Asa ayah tuh. Mimin araya tuh. Halo Mimin. Ai barudak araya tuh ibu rempong didinya. Oh, abi kararesel. Oke, abi kadinya nya. Heeh. Kamana teh hajinya can ka dieu di telepon tadi teh. Nang ibu. Da teh haji. Adi aku suang alotek budak teh parururu rada harangeut. Tuh teh santingin mulang teh alotek. Tinggal ini bener kieu. Masih teuing cengekna tuh teh nok aduh abi masuk dia. Ulas. Ngejeurna jangan pernyiram. Mimin. Ieu rujakan eta. Si kagok keur nyisitan lauk sok we heula di payun Ni mantap kieu ya. Sok. Ya tenok kemarin teh kumaha? Can beres ya teh urusan teh. Can ngomong kan. Tadi katamponna teh si Mici laporan ka RT. Heeh. Kumaha tuh? Apa itu? Usulan ka RT cenah ka dieu. Sudah tuh mah bener na kumaha. Kumaha teh haji? RT na. Halusna mah diteangnya meh puguh. Ulah sampai ka prasangka. Makanya aya PRT teh mumpung aja. Tuang diukeun eta mah. Assalamualaikum. Salam PRT. Beneran. Rojak dia. Sok dari yuk. Dari yuk. Cari dari yuk. Saci di pali dia sih tadi dia. Sok. Sok, ayo sih sok. Aya barangan teh lagi wance ya naon. Ini payaring-giring beda ini. Di barangan kitu. Ini cenah kemari cenah anu demo. Demo kompor, demo naon? Eta cenah ta nyai jahe kedah make ulang eta jadi aya kedramatisasi kecemburuan sosial cenah. Atuh da bade teu curiga kumaha Pak RT. Gelang reuncem teu gaduh caroge. Ibu-ibu beda sami penilaian anak gitu, jangan Ibunya. tenok tahu tenok. Tapi nggak saya sakit bahwa hinci ya ngelakukan anu teu wajar gitulah. Kamari ayahnya pemuda duaan ya. Waan kadinya alabus. Cenah eta mah tukang tiksus sadenge mah tukang aturan eta. Nya aing ngobrol nama. Ngobrol nama. Ada atuh teu apal. Kadang berang penting kadinya nah bari jarana wae. Bisa gitu nya menimbulkan curiga gitu warga agenda. Aya penting makan teu wajar. Ji eta mah sugan maneh di luar teh kebun kacangna maneh. Ih, Pak RT mah meuli sok kitu pisan ka abi teh ih. Bisi pan pedah warga suudon kieu nya pan ibu-ibu ieu pedah ngarogrokeun. Bahwa enci teh meni gelang reuncem kayan hirup sorangan. Lain suudon Bapak RT ge nya. Kan ieu mah ame ngareunah katuk blok pihakna nyamun warga bisa malumi bae encip teu ngalakukeun gitu. Ih, tapi mah henteu Pak RT ieu mah. Henteu naon? Henteu lalayan. Itu pika henteu. Henteu abi mah henteu. Kahade bisa nyebut henteu teh balakon di tukangan mah. Nah, eta nya. Ih, henteu Pak dari mah ih. Mana tukangan? Tukang piusan mana? Oh, teh wang geroannya si Tony na. Sok kan eta iraha bagan kayu bagan ngirimna. Oke, badan isu. Isuk mah lila tuh ayeuna mumpung haneut geunaheun. Ya, we ayeuna telepon Kudu heula. ditayangnya si Tony. Nya heuh da ame perkara me beres. Amun di daerah pan bisa jadi lengkang-kang jadi bangke. Kira atunya Pak RT wang telepon heula. Nya sok ame beres perkara sok. Halo Tony. Ka dieu. Ieu diriungkeun nu ke masalah kamari teh ningan. Jadi rame abi era. Heeh nya Ton, peupeujeuh heeh. Ayeuna Ka dieu atuh. ayeuna pisan. Bisi Pak RT na aya perlu cenah. Heuh atuh. Naon kan Ci? Tah, aya Pak RT tah ka dieu Ton. Sok diuk Ton. Sampai bener Ton. Sok. Sok mangga Pak RT, mangga ieu si Tony.
Ayo naon Pak RT mila leuwas? Lain kamari anjing teh bener anu sok ngirim ka pikir ka Enci. Nya, maksudnya sok ngirim. Eta ungap penting. Iya ada si bingung anu sok bungkus satare gini sok. Lain ieu pan warga curiganya beda heueuh berenang eta Enci sok pada make geulangna remyek pisan. Pan ibu-ibu rempong lah ya jadi mendukan curiga. Tah aya nama sok jelaskeun di dinya ungap penting teh sok ngirim mah sok ngirim. Ya kamari depan tos diriungkeun tapi ya penasaran keneh meureun nya. Nya kira teu paham kumaha adamnya ngah peuting malah busa rare lain batur Mana banyangan fitnah. Nah ada aku ieu na edan teuing gaul mah nya ti barang ngaturan Ya ada teh tenan naonnya an. nya anteu tara tua. ada tong nyanyi tuh apa Ada dicoret-coret. udah Ade bisi imah kudu clear kitu ieu masalahna gitu yang masalah jeung PR lah ku RT tetangga deui bisi RT saha ieu cenah RT Sijaro teu waras. Nya Oke, mah ulah tengah peuting. Masuk ke daerah kampung. berang we ya biasanya ada eta mah bensin anu sok kitu pan. batur ge nganterana Barang aja ti bareuran batur tuh nganteran ka dinten ge ti bareuran isu ka tengah peuting tengah peuting mah nya oh curiga Jadi atuh curiga barang lawan batur oge warga. abin teh slide nya kitu da abin mah tukang nganter-nganter ke rumah. Kumaha ge aya ieu kiriman deui nanti. Heeh. Nya mana da kitu tak jelasnya. Ya. Nya yuk assalamualaikum ya. Nuhun ya kan. Salam Pasep. Aku mari ge aya namanya warga aya nama geus jelas udah suudon deui ka ibu-ibu kasih Enci da geus puguh aya nama mungkus merenya ngan aya nama kade ulah pika tengah peuting teuing tak ka ibu-ibu kade ulah tingkah cewis tukangan deui da imuran bisa nyeri hate deui kabeuteut deui geus aya nama perkara geus clear nya PRT merendah serbu jeung deui bade ngadema bata deui. Mohon Pak. Assalamualaikum masing jarang jon nya. Ya, dujak heula nya aja. Mohon Mangga. Masih lah Geus 3 tahun. Bisi kasa telepon urang boga nomor WA na bisi erek mah. Laila tinggal nama jeung aing we atuh. Geus ya mah dasar efek lagu. Goblok.